Pot, abdi. Aya suara nu ceurik, Pot. Di mana? Teuing, ini cia. Saya mangan. Itu kaayaan anak Raden Gatotkaca anu milarian Dewi Subadra kacarios Raden Antarja anu kiwari kaganggu di lapisan bumi kadua margi aya sora orok boguara nangis. Itu kaayaan anak aya sanes ieu Raden Abimanyu anu aya di pangkonan ingkang ibu anu kiwari parantos nganturkeun gogoaran kaayaan anak. Pada naon ieu? Kakanggu kana ceuli. Ame ayeuna kate bahati keplasa. Antarja sampun dumugi. Kaget perang ningali nu gogoaran teh orok kalau di bangku kue jiwa noja anu parantos daya nyawaan. Pangeran anu barerat nami namun sukananya salam akhirat negara anu lebih. Aya orok ceurik di ais. Duduh teuing dulu itu. Getih nepi ka awur-awuran kieu. Gusti nu murbeng alam. Ieu budak indungna geus maot. Otak. Papayata kieu. Kunaon ieu? Budakna masih kena hirup duduh teuing Gusti nu agung. Sisi kade jap. Urang bawa karunya budak na ieu. Kade. Jap. Abimanyu di ais ku Antarja ngadak-ngadak repeh kaayaan. Simpan barang di patian di tanah kapakidulang berjuang mati kerenan keadilan Kang urang buruk bintang nirahkan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna ka kiri-kiri ladia dan ya ka kiri-kiri ka kiri-kiri
anterja kaget ningali ieu murang kalih anu ibuna parantos ngantunkeun mung niraha ngandika duduh teuing Gusti ieu budak tapi aneh saprak diaisku kaula ieu budak teh jempe duduh teh jeung kasep di budak teh lalaki itu budak teh waduh tapi ka kasep kieu ieu budak pinauneun ieu budak geus gedena ieu moal geus gedena jiga Bang Jagung itu ieu moal mungkin jauh ieu menculuk ieu Bang Jagung mah jiga ponteng suri ini ya seuri budak seuri itu alah seuri budak lu dang ning dong dang ning dong dang ning seuri mana lak-lakan mana itu budak tiga lecok sih ngomong itu budak kunti mana jempol badak di jempol na budak teh dedeh teuing dulu itu mana carik anjing mana nih anterja emut kana purwa daksi teh purwa wiwitan daksina bekasanana emut kana lelepen anu dipasikan ku ingkang ibu nyaeta Ali Mustika Bumi Kayanana cik kayak nyaho yang simpur lagi ingat kau lah boga lelepen ti kangjeng ibu nyaeta lelepen Mustika Bumi kurang ieu we kayak nyaho syariatan berdih kana asina Gusti munajat kana kersana ku kawasa malah manar lamun nyata ama ieu istri teh can mati dina pastina perlaya dina mangsana mudah-mudahan ieu istri teh bisa hirup di sabihara-sabihari lanjut ieu lelepen di usapkeun ka Dewi Subadra ngadak-ngadak aya keanehan anu luar biasa watak anu ngabayabah kayana getih anu ngakolokor cing palenyeng di kana mastakana ieu Dewi Subadra getih tepung jeung getih tulang tepung jeung tulang kulit tepung jeung kulit urat tepung jeung urat Dewi Subadra waras sabihara-sabihari kayaanan dinandak kumamrat madugia malaras dinandak kumamrat madugia malaras engkang samya ngawat kaji Kang Linawi lir malam temeraping api sacurhing metu sakecaping nyata ngadak-ngadak Dewi Subadra tiasa lugai di kayaanana waras sabihara-sabihari atuh barang ningali Abimanyu anu nuju ngagoler pingas sakalangkung ieu Dewi Subadra lilir ya merwangun kaya ngimpen saring ngalindra lilir ya merwangun kaya ngimpen saring ngalindra Baba Abimanyu kaya ngimpen saring ngalindra
Ibu Abimanyu dada teuing kasep geningan kaula masih keneh hirup Nyai gelis tobat sahaya tongsian Nyai tongsian saha anjeun ngenakeun ngaran kaula teh anterja leres di mana anjeun kae sakedap di mana nama rupi salira teh saha ngaran kaula teh Subadra leres ari eta ieu teh punana kakasihna Abimanyu leres kunaon salira teh kunaon tadi mah salira teh maot otak salira tengah baya baget di aura-aura leres eta tobat ting kaula bisa hirup deui sanes agung ku payung butut syariat tambah kaula hakikatna Gusti numur bengalam jadi teh kaula teh dicagerkeun ku anjeun leres syariatna nuhun teuing saha kakasih teh anterja nuhun sami-sami di mana hidup teh kasep kaula teh dicatur pertala lapisan bumi kaopat kaula teh di lapisan bumi kaopat leres lebih salira di mana kaula lamun hidup apa mah kaula teh di negara Amarta negara kaula teh di negara Amarta Amarta laras tadi teh salira teh kaula teh Subadra ngaran kaula Subadra leres salah kunaon salira di Amarta lamun hidup percaya mah kaula teh pamajikanana panengahing Pandawa Arjuna obat Gusti nu agung kunaon hidup kegerepekan ieu teh istina paman Arjuna laras aduh bibi samah kapihatur bibi naon nyebut bibi ka kaula Gusti ieu teh bibi kaula saha anjeun teh anterja tadi ge anterja lain ohang nah nyebut bibi ka kaula nari anjeun teh anak saha nguningakeun bibi kaula teh putrana Kangjeng Rama Bima ti ibu Nagagini obat Dewi Subadra emut kana Purwadaksina Purwawiwitan Daksina wekasanana emut Bima parantos pernah ngobrol kagungan garwa dicatur pertala kakasihna Dewi Nagagini obat teuing geuning teh ieu teh anak bibi bagja kasep anterja anak bibi jadi anjeun teh geus pernah penak jeung tuang Rama teu acan bibi dugi sangeung kieu pernah penak sareng Kangjeng Rama Bima ditepangkeun ku bibi du bibi kunaon bibi teh aya nu ngaroga hala bibi teh aya nu rek merdasa ka bibi teh unur-unuran nagag teh awang-awang oi kurang ajar jelema teh bibi dan baheula geuningan mah geus salamet lir pendra ieu ge barang ieu anterja sareng Dewi Subadra nuju paguneman Raden Gatotkaca awang-awang eces jentre pertela ngemang bolet maklum Gatotkaca kagungan Surya Pringa nyaeta socana tiasa ningali ti kajauhan atuh jelas ieu Dewi Subadra sareng Abimanyu di payunan nyaeta ku hiji pongawa samarukna Raden Gatotkaca ieu Raden Anterja teh anu maling Dewi Subadra
bibi subada leungit teu pupugu da ieu jigana bangsa teh ulon-ulona katingali sisitan siluman orai jelema rasakeun seperat ieu Raden Gatotkaca nejahian terjalir satabana satahayap panawulun lir hayam sira penting heula antarjanga jengkang katukang ati Dewi Subada dicanah kaluhur kayana what you rahasia dunungan anyir dunungan galunggan gan rahasia si cacing paingan tersangka sarepuk sabarang edan jigana eta anu ngaroga halap bibi Subada nyaho aing ini tak datang ngati luhur muat siluman buuk ke si goblok kurang ajar syah kurang ajar ayo cek aing bakar siluman buuk anu kakalayangan di luhur datang kai datang niratang ngademan datang niratang ngademan bukan kulengan rana syabasat saja doh para naing Gatotkaca sasya aing anternya dipaehan ku aing sia dipaehan ku aing sia pangpati balapati hutang urang perurang kan ieu jelema na ieu bot anjir makhluk naon itu kan euy bot siluman kade hei makhluk naon agan teuing dula ya sia urang ajar sia sia rek nyokot awewe eta siluman orai sia goblok siluman buuk siluman buuk gitu agan disebut buuk gus aduh damang buuk gus deh tong beja-beja kan kade dunungan dihina teh atau sia mah kira deui teh ngorengna dunungan dihina mah kurang ajar hutang pati para pati hutang udah dipaehan sia kali kana tawewe sia dipaehan wae dagor nyagan tuman teuing si teh makeung maling awewe dagor kenyagan tuman komo ye ulita dijieun beubeur ku aing sia beda-beda teuing siluman orai beda-beda teuing cicing sia siluman tomat wa teu ka aing nyebut tomat si goblok beda beureum meureun Aling bulan aling saya rasakan siluman buuk baju woy.
stiker sayang kumampara. Larangan terjabar di jamak Raden Gatot Kaca. Atian terjati selebat kajurutan. Wes. Kurang aja bot. Kan, Risha. Bener. Nah, kan? Dia makhluk asup pajero tanah bot. Kan? Asup pajero tanah. Dengan urak itu dengan urak. Oh, udah belut goblok sih teh. Agan? Dola. Kamana asup pajero tanah dola? Kade syah. Bulan kade. Leuh, kumaha tuh kan? Wayahna aing di luhur sia dihadapi si ayat. Pegang usia. Saya mangga hayo. Ayo. Namun aing bisa ngapung resepnya lah. Resep kumaha? Oh, ulin teh ngapung we, belum apa we. Oh, kalber kita. Kejati gede teh mangga ngapung. Oh, aing nu mani cicing ieu. Telila ada wala, nah ada numani na lalaki. Ibukna mah panjang, betul lalaki si goblok jadi. Si Bima teh si Bima si Jagong. Ya. Gan, bot, jangan aya kan. Gatot Kaca maklum tutuwong samania ngagunakeun sadaya ajianana di antawista panca Braja Musti dan tawise salamatan baci ngiring tapak nanglasapat pangrumudipun watek dening Raden Gatot Kaca atuh ieu wewengkon diingengkeun dicecek ku Gatot Kaca ingeng kayanana di wewengkon Panca Braja. Raden Antarja dihanapun ieu wewengkon kasana reuwas ingeng atuh kaluar dekai. Gelut tidak. Sok, saya belajar. Siluman buuk. Tapi bila teuing sia siluman buuk aing. Ya pokok. Kasep Gatot Kaca anak bibi Kasep Antarja sakedah. Kasep Antarja. Bibi kada bi. Siluman orai bi, siluman buuk bi. Kela Kasep anaking. Bi, aya siluman orai bi. Bi. Kana bi siluman entong. Syara ulah sina. Dak gor gua goblok sih teh. Ade kepula ulah karelut Kasep Gatot Kaca, Kasep Antarja. Kana bi. Kasep pula kelut jeung ieu jelema. Naha bibi? Ieu teh dulur hidup Kasep. Dulur hidup di mana? Antarja ieu teh dulur anjeun. Dulur di mana bibi? Mun maneh mun hidup aya apa Gatot Kaca sabenerna mah teh ieu teh raka, hidup tuang raka. Raka di mana bibi? Antarja ieu teh rayi hidup. Rayi di mana? Apanan ya Bima teh sate acana ka Arimi teh tuang ibu kantos nikah ka Dewi Nagagini taya teh putrana jadi anjeun teh raka ka teh Gatot Kaca Kasep Antarja ieu teh putrana Bima teh ibu Ratu Arimi geura rawuh geura pangkudet tobat Kakang Mas Adimas Adipat naon saya jauh mewel naon
Kusya goblok batur mah kalacek teh Kakang Mas. Asya kain teh goblok we nyebut teh. Meni campelak teh kain teh. Kalancek teh sia-sia we. Kakang Mas sapunten Kakang Mas. Adi Mas sapunten Akang. Parantos nyebat siluman beuki. Teu sawios Kang Akang ge kaula abdi parantos nyebut siluman orai. Teu sawios. Punten Akang abdi tos nyebut siluman entong. Ilih dari si monyong daing dah boy. Lade kene kaing. Akang teh hoyong penaki sareng Kang Cilama dipenakeun Kang. Dipenakeun ku Allah Kang, dipenakeun. Lir Pendra. Inggih. Malum Raden Gatot Kaca kagungan ajian Sabta Pangrungu. Sabta 7 Pangrungu teh pangdenge. Pangdanguna Gatot Kaca 7 kali lipat jalma biasa. Ti Amarta aya nu ngontek, wireh Amarta aya nu nyerang. Takasih kana Setra ti nagara Setra Gandamait. Baik, sekarang. Wara putut. Ayo. Punten Kang, tadi kuningakeun di negara Amarta anu nyerang Kang. Amarta anu nyerang, anu nyerang Bibi. Negara Amarta anu nyerang Bibi. Tobateng kumaha Bibi. Sarang Wasmar Bibi. Timbalan Kang. Kami kitu sarana taula baka mulang ka Amarta. Paden kumaha? Akang ge sami paden nutul deui. Akang jalan halap, aye jalan lurus. Saya mangga berwaji. Aing ditinggalkeun. Gunungan naon boleh kitu. Aing sadar reueuh balik. Ulah teuing deui. Ieu deui adik aing teh. Kasiana makan goblok teh. Naon? Naon? Teu dibayar. Siapa? Cing Rido kan teu ikhlas. Raden Gatot Kaca anu nyanak Dewi Subadra kairing Semar Badranaya Sapala Putra dituturkeun di hanapnya Raden Antarja anu bakal ngapantosan Amarta anu diserang ku nagara Setra Gandamait. Amarta kadese kayanana Iwari Bima cek paribasana jika Bagong Mogok manep di satengahing marga. Karesan Raden Gatot Kaca sampun dumugi. Datan nirantangan demang. Di mana? Kuningakeun kaula teh parantos milarian Bibi Subadra. Geus kapanggih si Subadra. Parantos Rabadewaji. Di mana? Salamet aina. Wayahna bantuan tot. Aya sia bantuan. Aing diserang ku nagara Setra Gandamait. Sae nanging aya jalmi anu paleh penak sareng salira. Dan aya jalmi anu paleh penak jeung salira. Jelema di mana tot? Nata apa aing keriwa? Maksa pala penak Kang Cilama. Saha Kakasihna Antarja. Mana jelema? Kakang Antarja. Ya haturan Kang. Raden Antarja. Tewantun merong kana
pamenteuna ieu ingkang Rama tungku jika buuk menang mabuk sumolono ka ingkang Rama bari jeung bingah parantos penak sareng ingkang Rama Raden Bima marek-marek kaya wong Wiswana marek kaya wong Wiswana wano sapesan Pangijai tot leres Sasya uningakeun ngaran kaula teh Antarja Sa Antarja leres di mana sia kaula teh ti Catur Pertala di mana Catur Pertala Catur Pertala leres bedawan sia kai uningakeun kaula teh putuda Sang Hyang Antaboga Incuna Antaboga leres anak Sasya Kangjeng Ibu teh Dewi Nagagini leres Bapak Siasa saur Rama Kangjeng Rama teh saur Ibu Nagagini teh Kangjeng Rama teh salira Kangjeng Rama Bima Jang inung sia aing Bapak sia leres rumah aing kablok anak orai Antarja parang dikitukeun hampir teu ngarenghap kayanana asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan dekat tadah Cisoca murubut masuhan pipi ras ditampik kudu janten Rama Arya Bima Kangjeng Ibu Kang punten nyi Kangjeng Ibu itu mana nu bener Gusti Agung nah hanya itu putra Kangjeng Rama tapi pamenteun nama jiga pisan teh yang kukuna ge sami petot teh duh ruk mata aing Kang akal Antarja mun hayang ngatepel wae kasih genutuh kasih Bima sidik ke anakna leuh aing apa jeung dipeungeut ge sarua pisan leuy eta kulit tampik kulit jantan ampun aing lamun aing jadi raja dipecat ku anjing Bima ku aing tuman teuing Antarja kayanana bari jeung murubut Cisocana ras emut ka ingkang Ibu anu ngulah-ngulah beuki nyeri karasana ku ya Antarja Ibu baingan saur Kangjeng Ibu ulah ka dieu da geuning nyeri karasana dari aku anak kudu jadi bapa nepi ka asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan Ibu ampun teuing ayeuna jauh tina sangkaan jauh tina dugaan Ibu pikiran mah dirawu dipangku kudu jadi kolot kalau geuning teh di aku Ibu lami-lami Raden Antarja emut kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wakasanana yang anjeunna salaku satria sedengkeun satria jadi kengengkeun ngaluarkeun Cisoca sakumaha datangna ka hampir-hampiran kajongjonan aing
nyeri dituturkeun memolak geus geus. Da yakin kaula teh putra Kang Cirama Bima. Beda kana hate. Sanajan tadi aku kaula apal di negara Amarta diserang ku Prabuta. Sanajan tadi aku pepeakan aing diawut-awut poe kurang-kurang setrakeun demi awas. Wong Amarta kadaria sia wah anjir edan nah setelah keluar tina hati hanap setelah belut goblok edan maju sia kurang ajar sama nih laran aing anterja anterkeun anterja oh si teh anterkeun ka negara nu baheula maju sia what hei anjir aya nu kieu leuweut wes apa sia wes edan eta gerakan dunungan anyar ge wah nya anjeun yakin nya teh budak Bima aing demi Allah deui 100% aing mah gerakanna ge beda sarua jeung Juragan Anom kitu pisan bener sotek seutik heuh alah Juragan Anom euy maya kasempatan meureun Juragan Antarja diantep we buta-buta teh tuh oh ningali we ti luhur jeung itu luar biasa kan perdaran kau yang bajuan ampun ontarja kodok onta dong kan luar biasa tuang raka lanjut aing atuh jadi pamuji agan eta teh pamujian dua sadayana nu ningali eta teh saha wa bener dibejakeun bejakeun naon eta teh rakana Juragan Gatotkaca dikitukeun luy eta teh putrana Juragan Anom rakana Juragan Anom Juragan Gatotkaca ku abi teh iya luy bagur Juragan Antarja mah bagur agan neme penak jeung abdi jelema Sian Artos gitu bot kumaha we pos pajar sarua jeung pos pajar gitu mere sabaraha 200 ya tambahan ku aing 200 ya naon bot tambahan bawa nuhun agan iya nuhun agan keur meuli kroto nuhun agan lalajuan deh bot lalajuan saya mangga berkusian aja kain dia tuh agan hot bulan di mana hot ye agan bari laporan abdi teh laporan naon seueur anu nyarioskeun cenah salena teleres putra Juragan Bima ku abdi teh disebutkeun nya kitu sumohon eta teh rakana Gatotkaca aing ngan cenah kasaktianna sami jeung Juragan Anom Roy, aya leuwih abdi teh dikitukeun nya jurusna mah leuwih si teh Juragan Anom nya bageurna sami bageur kumaha Juragan Anom masuk Sian Artos saha Juragan Gatotkaca penak teh song-song we bere duit sumohon sabaraha sia bere duit 300 jadi kali
Nah 300 cing jem koing bejakan pedit gitu lanjut ke kaca mah sarua aja minta duit ka aing aing jero tanah gablok duit di mana aing kurang ajar awas ya anterja sok kurang ajar benas tikar sayang tumampara barangan kerja balik di gabruk kuye gana setra di ciduhan pamenteuna kuperahna atau nepi kakokuakan kaduan sadayana urang-urang setra ganda mayit pada pubar katauran surat hambal-hambalan sadayana ningali anterja atuh bima ngapujengan ingkang putra datan datang ngademang datan datang ngademang ewok manggul jandrana awut we antarja Kangjeng Rama aing rek nanya kasia bener siang aku anak aing sar Kangjeng ibu mah leres hidung sia naga gini leres can kawin deui nu sia teu acan ngadaguan aing sumuhun jika pun siap bener anak aing naon cirina bangga ilelepen usaha barang ditingali ku bima lelepenannya eta anu katelah mustika bumi sabenerna bima teh ngadoja kana kasatiaanana kana jiwa satriana i antarja pikeun ngayakinkeun komo ditinggalikeun nyata lelepena mustika bumi atuh bima bingas sakalangkung yen anu dipayunana teh tingkang putra antarja antarja anak aing kurang amarta kabeh ya anak aing antarja lanceukna Gatot Kaca disatur pertala hidup antarja hidup antarja hidup 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 sakumaha endahna basa moal bisa ngagamarkeun kabungah juragan antarja anu kiwari parantos penak sareng ingkang Rama puluhan tahun jang anu mata kade mudah-mudahan urang mah sagala rupa pagawean teh kudu manjing jeung aturan manjing jeung jejehan manjing jeung pikiran nenden letah kudu satukangeun akal jeung pikiran ya sakitu we teh Kang sabaraha kanca sakali deui mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana mangohang sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin salamat anu nongton amin salamat anu ditongton sakali salamat tetep salamet sakitu ti putra giri harja tilu permios sanes tisono pamitan sanes posenan sanes watos urang teh sapat tepung lawung deui hatur nuhun can